pertama bawa wena senjataannya bicaan si Ayu nih mah mantap. Kenalan mana jadinya wae tas sorangan. Dia diuk tadi dia. Hari mana taraweh di mana? Biasa di situ. Jauh-jauh tinggi di itu di DG ayah. Pan di sungai spesial, lo Bandung gelis Bener. Aja yang ini lah di situ taraweh. Bae nu tinggi emang. Bae ngana di ditu wae. Awewe wae maneh mah. Kan bae atuh ka awewe ge taraweh nage setahun sekali ieu. Kumaha ieu taraweh teh urang ulinan ucingan. Nyatu peta ulang ngalengitkeun tradisi. Biasanya kumpul di mana ya? Di Masjid Ayu. Atuh mana? Ayu tuh emangna kumpul si Ayu. Arong Gus. Geusnya. Lupa ke tanggung susulan lah. Itu Mas. kenalan maneh tarajangan ya. Aduh, tumben sih sararapi biasanya aja balik tararaweh untuk ngajak ulang ubah deh. Ucing-ucingan, aduh. Kayaknya siapkan sarung ya keur perang. Wae barudakna. Malaweng wae maneh. Nya maneh malaweng wae bisa kasurupan. Sia alang ngari ruas uing. Goblok erek ngajak perang ya jeung urang. Buru atuh rek ucingan apa dodomaan hayu tradisi ulah dipokeun ya. Ya ayo atuh urang mah si odasna di mana? Lupa tuh teuing tapa di Mana? masjid ge eueuh. Mana nempot teh? Henteu urang mah. Samper atuh ka imana jik. Kala atuh urang sampel. Ya sok. Duh, aya naonnya si Kojik we geus nyamper deui. Wah, baleuna ieu barudak. Duh, aya naon? Das hayu urang ka ditu urang ucingan barudak ke saraya. Atuh. Geus atuh ayo, mumpung urang ieu orderan mumpung keur ditutup keneh. Puasa kali mah tutup urang mah. Geus tuh hayu. Ayo atuh. Yos, senjata aing ya, kasaan sia. Cicing atuh bisa dibalebet ku urang ya. Cicing. Kasaan aing. Ulah atuh aing bisa dibalebet ku urang erek. Sekali. Cicing. Anjing deui yos. Goblok ya. Maneh hareureuy we kakarage puasa. Nya we heureuy. Iya senjata aing. Senjata aing ieu. Geus. Cicing. Erek main naon jadi ayeuna teh? Terserah we mah nuturkeun. Cing sumput we nama lah. Cicing sumput wae, das. Ayo Ayo tuh urang gemblong bata heula. Ayo. Ka nona pusaka heula. Senjata urang ieu mah. Sok atuh ya rek usaha ieu na. Kurang leungeun kieu kan ya. Ji gemblong bata ya kalau na kareta anu elok budak eta. Anjing, siapa goblok ya? Siapa goblok nyeri anjir. Basta ulah goblok bata sama pimpa sok. Oh, yang ini satu sok. Om Pimpa Layum Gambreng. Ija pakai baju rambeng. Yang satu sok. Tadi dia 20 we. ya. Ye. 2. Halo. Aing daripada nyumput kalau belum kena balik puguh-puguh malah ban lele jeung dahar. Lapar euy. Balapan. 40.
Ayo siraman baiklah. Ini pohon ada orang. Untung keingetan. Sumputkan lah. Baiklah ya siaran moga itu penting mah. Mau kapannya ku si Ojik. Aduh. Marananya, ya resepi sana rumput marananya. Sugani di tu marana, Sugana kak natang kayu si ayah kalau hujan ayah. Mereka dia saya. Negara teuing si Kojik, kemana nya? Tuh. Nyamperkeun euy ka dieu euy. Anjing ngumpulan aing. Goblok. Camak manutna tuh, Wak. Aduh. Enak tuh paling sekali deh. Aduh. Aduh. Damn. Siapa anjing nih makannya aing terus goblok. Anjing tuh suka ya alasan di tangan nulain. Siapa ngompolan aing bau goblok. Nah, ini terusnya. Elo. Buru tangan nulain maneh. Kan buru. Santai tuh santai, benang kurang kabeh nama. Ayung di mana jeung si Odas nyumputna mananya. Tuh ini dengan orang. Nah gini nya. Pasti di luhur ieu mah. Aing bawa kabur ah. Anjing sandal orang Ojek dia makan senang. Sarung aing. Wah parah si Ojek. Dia kan sandal aing sia. Goblok dia sandal aing. Anjing sia. Ulah carikan kehen. Sia geus gede goblok. Beres ya. Geus balik kene mah.